ler kulon kidul wetan mugi diaping di jaring tiluhur tikaruhun tibuyut tinini aki nunurunkeun kabudayaan degul pantun tembang kawi ibing penca ya abdi sadayana rek sejala raksa mukusti karena budayana aho 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 pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa benteng benteng negara timur dengan beriran pujian di medan layanan musik sesepuh Aki
baraja inten gumilang puputun putri kedaton pamidangan wajah jarang panyilekan sadaya turunan gunung gumuruh kening pancaran selekan dohong pancari anu dipapahi dina suka dina bunga tuh nininggalkeun urang tunduk taat ka pangeran ngemban tugas ilahi ngahiji jeung raya urang Gusti kudu ngantir kudu nyaan kudu nyarengan kabalarea bari urang teu ngarasa wujud diasuh ku hirup dimandian diusapan dipuji digulang gaper geget dedeh sono nyaan pangheulana ngabela geten rapi gotong royong sabidang-sabidangna dina raga anu hirup rarangken badan sampurna aya socak jeung awasna aya cepil jeung danguna aya irung jeung angseuna aya bahang jeung ucapna pamatitip sing sauyunan sabeungkeutan sangkan asgar nanjeur salilana mangga aki diaturanan linggi kaki pemanah rasa sekali deui kaki pemanah rasa diaturanan linggi ke payun Abah Guriang si DKKG sarana si Dispar diaturanan linggi ke payun Abah Guriang Kang Jiwan sareng ti DKKG sareng ti Dispat Abah Guriang diaturanan Abah Tapa saya Abah Guriang sakali deui ka Abah Guriang Raden Mumuk Kasepuhan Ciremai sumangga lagi ka payut Abah Guriang aya Abah Guriang aya oh iya Sampurasun amitun awit ampunan balon agung naka Gusti anu masjid jimban kalung kawasa simkuring selaku pupuhu di asgar sejama parinan pancen nyata pancen pikeun ngemban kanggo ieu ais pangampi nyata dina widang kabudayaan supaya ajen jati diri budaya Sunda tetap ngadeg di asgar umumna di Kasundaan boh di
Nusantara budaya tetap ngadeg. Kok gituna sim kuring ka para bini sepuh anu dipihormat sejak maparinan simbolis mengerupi kujang kanggo para ais pangampi anu bade ngemban tugas dina kabudayaan Sunda. Kemarin gitu simkuring maparinan aya 5 kujang berarti kalima simbolis anu ke di peparinan ku para bini sepuh. Atau digawitan ku sesepuh urang pengersa ki pamana rasa sumangga tiasa mempernian pancen ka Ambu Larasati anu janten ketua Asgar dina Wangkit Kiwari sumangga pengersa ja. Mugia ieu ais pangampi jateng ketua sing biasa emban amanah kanggo ngalaksanakeun ngolah dina widang budaya dina budaya Sunda. Bro, tandang Makalangan. Tandang Makalangan. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Kang sifatmu Kang sifatmu Kang di dispar